Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wali sadayana di mana ayana di payun mangga orang sami-sami manjatkan puji sinareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan rahmat hidayah sinareng taufik. Alhamdulillah dina lelesan ieu urang masih di pasihan umur panjang kalayan tiasa ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Dina lelesan ieu waktos parantos nujukeun tabu genep langkung 20 gitu. Sakedap deui bade dilaksanakeun ibadah salat maghrib. Kumargi sakitu kawargi-wargi sadaya khususnya di Batam umumna di mana ayana mangga urang sami-sami siap-siap kanggo angkat ka masjid kanggo ngalaksanakeun salat maghrib secara berjamaah. Maghrib salat secara berjamaah teh pahalana eta langkung seueur tibatan salat sorangan eta 27 derajat. Bapak-bapak, ibu-ibu, emang-emang, bibi-bibi, adik-adik, mamang-mamang sadayana mangga urang sami-sami lebet ke masjid, sami-sami wudu nantepan saparantosna kitu urang sami-sami ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngadeketkeun diri ka anjeunna margi ibadah teh diparentah ku Allah Subhanahu wa taala. Urang hirup dalam dunya ieu nyaeta ditugaskeun kanggo ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pati-pati kami ngajadikeun jin sareng manusia anu hikmahna pikeun ibadah ka kami. Ibadah anu paling utama nyaeta ibadah salat. Ibadah salat margi salat teh imamul amal, pamimpin sadaya amal. Tapi sakitu mangga urang sami-sami adonggapan masjid kanggo salat berjamaah. Mun sakitu heula disim kuring kirang sinareng langkungna tawakub. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.